Sanu dan sunatakan atau selalu salami utus salam. Utus salam ya bagi kalau wong goib. Utusan tawafus surat. Titip salam bersama. Wa jamu lan wajib sapa rasul utusan kuat tabligu pikeun. Dianahu karena satune salam wa amanatun amanah. Waya jibu lan wajib pada ruhan kakene amanah. Wa mahalu lan kai panggonane yal jamu wajib kabeh. Tai panggonane yal jamu iku ma idaro dia tatkala ridho rasul. Ditahamuli tilkal amanati kalawan mikul kono-kono amanat. Kalawan mikul kono-kono amanat. Amalau rodaha anapon lamun nolak. Anapon lamun nolak ya rasul ing amanat. Pala makono yalgamu wakadalan halekaya la yaljamu insakatalan remeh ya rasul. Jadi masalahnya menolak katipan salam itu wajib ditepikeun eta salam. Sapertikeun lamun repeh merek korinah teu ridho katitipan amanah katipan salam sarua teu wajib ditepikeun. Lamun repehna jadi korinah kana ridho mah wajib ditepikeun nya. Jadi korinah ridho dan wakalan nalika saka ba'duhum saware ulang. Yajibu wajib al muasi ing atase wong kang den wasiatan. Bihi kalawan salam. Eo petambliguhu nekaaken salam. Wa mahalulan kai panggonane tabligh, kana yajibu tabligh iku kama kaya menggopal para penulis ngandikan masuk ke Sahihna Ibnu Hajar info bila lamun narima ya muson bukan wasiatan al wasiata ing wasiat dilapin kalawan lapan yang dulu kang dukeun lapan ala tahammuli ing atase ridho gawa. Jika menuju wasiatan, saya memang maut wasiat lah iso, nyebab iso ya. Karena bejakan salam kasih anu, kalau mengkopani maut, itu menutip kesalahan. Namun ridho mah juga manuka titipan, maka wajib ditepikeun. Kasalaman lamun teu ridho, muka titipan salam wajib ditepikeun. Yang jamuran wajib sopo al mursal ilai. Sopo al mursalu wong kang den utus karena utus salam ilahi maring al sopo aradu ngajawab kauron halai pada tumuli daripada harita dilabdi kalawan ucapan yang irsali ing dalam utusan dilomanu diberi salam ka ieu teh kalau nulis ngadenge ayat titip salam ki anu wajib buru-buru ngajawab salam. Waalaikumsalam bisa. Atau mulapad alaika wa alaihi salam teh nya bisa. Lapan salam. Ketika jelema rasul ya katipan
sunatir kudu ngajawab eta sunat ngajawabnya kang ngucapkeun salam ka anu alaika wa alaihi salam kaya mun katitipan wa bihi lan kalawan lapan audio kita baca atau kalawan tulisan pihak di dalam kitab. Jadi kumaha lamun SMS, Assalamualaikum, nah SMS kata sarwajeng dina mana nyurat. Maka ngajawab salamna bisa ku ucapan, bisa oge ku tulisan deui nya. Wa yunda bulan dan sunatakeun apa radu ngajawab kaidon kalawan bani, kalawan maning. Al mubaligi ngatasé wong nekakeun. Ngatasé wong nekakeun salam. Wal bada'atu lan ngawitan bihi kalawan salam. Kaya kulo mangka ngandika ieu mubalik alaika walihi salam. Alaika mangka tetep ngatasé sira wa alaihi. Dan itu tetap ingat saya uang menitipkan assalamu utawi hormat Allah. Jadi eta makna ngajawab jeung ngamimitian salam. Assalamu alayka wa alaihi salam, alayka wa alaihi salam. Bila obatul masyuri kana hadis kang masyhur fihi dalam kau. Wa kalan ngahikayat sapa badung sawaya ulama dan bal badaating sunat ngawitan deung mursili kalawan wong ngutus. Jadi kumaha nitip salamna. Jadi lamun nitip salamna eta sunat ngawitan lapan assalamu alayka wa ala abika. Salam yang anjeun yang bapak anjeun. Mangka jelema nu katitipan wajib ngajawab. Nyata kulapan alayka wa alaihi salam. Lamun katitipan salamnya jang bapak anjeun eta mah teu wajib ngajawab tapi sunat ngajawab kulapan alayka wa alaihi salam. Sunat. Jadi sunat dijawab pujal manu katitipan aya wajib dijawab. Lamun lapan salamna assalamu alayka wa ala abika. Waya rumulan harap. Apa ayat ngawitan ya si wong di kalawan salam dimian ing kafir bimi. Pamijun kafir maca salam haram hukumanna. Assalamualaikum pak kafir bimi haram hukumanna. Karena KPD Mega sok maca salam nya jang umat Islam teh. Lapan teh assalamu alaikum nya age racun eta jang ngarankeun kabeh. Assalamu nya. Kudu dijawab eta oge lapan alaikum. Mau make salam alaikum. Wa yastasni lan istisna lan wajib istisna muslim. Salam wujuban kalawan wajib dikolbihi kalawan hatene wong in kana lamun ono jadi kumaha muslimin sarta wong Islam. Kemudian dirinya ayat 2 jelema kafir jeung jelema Islam. Mun ngomongkeun assalamualaikum wajib diistisna teh jang kafir aya ngucapkeun salam teh jeung jelema Islam. Dina dina hate supaya kata gitu wajib hukumanana. Karena haram ngomongkeun assalamualaikum ka kafir ya. Haram hukumanana. Kumaha lamun mamitian kafir assalamualaikum repeh teu wajib ngajawab kana salam jalan salamna kudu muslim. Kumaha lamun kafir ngomong assalamualaikum ngomong ke racun jangan ranjeun kabeh wajib dijawab eta mah alaikum. Wa yusanulan dan sunatakeun liman kare wong dakhala
aya doana heula nya. Nah kita pianana Allahumma inni as'aluka khairal mulaj bismillah. Allahumma inni as'aluka khairal mulaj. Nah maksudna eta ya Allah minta kaula ka Gusti kana pangbagus-bagusna perkara nu rek diasupan. Tempat anu rek diasupannya. Wala yuda bulan dan sunatakan apa salamu maca salam ala qadi hajatin ing atase wong keur iimising dibaulin kalawan ki au gaipin atawa ngising au jima'in atawa jima' au istinja'in atawa nisang. Jadi eta bab mere salam sunat mere salam ka jelema anu keur ngising asalamualaikum keur nyaduk tolol sebenarnya aing teh keur nyaduk euy. Tapi lamun dibere salam wajib ngajawab euy. Keur nyaduk-nyaduk kok aduh aya diperupana we jelema. Terus sunat dibere salam keur nyaduk mah keur ini keur jima keur gagawe keur istinja wala ala salibin lan ora ing atase wong keur wa a'uqin lan mangan dipamihi kan tetep tinggalan kang itu tetep tinggalan bahame wong aluk matu utawi wakan disagolihi kana katungkule wong sibuk. Nah kitu dieu sunat dibere salam ka jelema nu keur nginum karena lamun dibere salam bisa kabesekan assalamualaikum geus wae teh keur nginum teh. Atawa jelema keur dahar nu keur ngagayem kunaon teu sibuk ngagayem kurang ngajawab salam. Teu sunat dibere salam eta. Karena sibuk dahar eta. Wala ala fasikin lan ora nono ing atase wong fasik. Jadi sunatkeun dibere salam jalma fasik. Bal yusanu balik dan sunatakeun apa tarkuhu ningal salam ala mujahirin ing atase wong dohir bipiskihi kalawan paseke pasik wa murtakibi dan bin dan ing atase wong kang gawe dosa adimin kang gede lam jatuh kang ora pernah tobat ieu murtakib min husaking dangu wa mubtadiin lan ing atase wong ahli bid'ah illa liudrin angkana udur awakau fi mafsadatin atawa karena wedi ruksak makruh ieu teh mere salam ka jelema fasik anu sok mayengkeun dosa lemet eureun eta mayeng we tulisan aja dosa lemet makruh maca salam ka jelema fasik kitu nya kitu deui makruh maca salam ka jelema Islam nu pernah migawe dosa gede tapi teu tobat gemblegna teh turun migawe dosa namun teu tobat keneh atawa ka jelema ahli bid'ah makruh eta ngucapkeun salam kecuali kana aya udur seperti sieun fitnah ceun tibangsieun atawa sieun karuksakan lamun teu dibere salam matak maehan. Ngan monggo Ibnu Arabi kudu niatan salam papat assalam teh adalah asma Allah taala di mana Allah ngaraksa anjeun. Ka jelema anu fasik dieu, ka jelema ahli bid'ah, ka jelema nu migawe dosa teu tobat-tobat ya. Kudu ngomong ke manga maksud nganiatan dina hate lapan assalamuna termasuk asma Allah taala dan anu nyelametkeun dan anu ngaraksa dina artian lain makna hormat Allah jeung anjeun tapi Allah nu ngaraksa anjeun ceuk hate teh kitu dunya tanpa hate wala ala musallin lan arana sunat ingat asa wong keur salat wa sajidin lan wong keur sujud wa muadzinin lan wong keur adzan wa muqimin lan wong kang keur qomat wa khatibin lan wong kang keur maca khutbah wa mustami'in lan wong ngarungu ing khatib. Sunat maca
sunat ini nyakit beri ke jelema sujud atau keradan. Assalamualaikum dijawab bola waalaikumsalam. Tulis dia adan teh. Eta pangkat eta kudu balikan deui adana. Keur komat sarwat ini. Keur maca khutbah eta megatkeun mualaf. Cacakan jelema nu ngadenyekeun khutbah teu sunat dibere salam. Keur ngadenyekeun khutbah ieu maksudna khutbah teh termasuk pitutur agamanya. Wala rodda lan wajib ngajawab iku maujud alaihi ngatase kabeh karena henteu sunat salamna jadi henteu wajib ngajawabna. Bila manu pergi ngisi itu wajib ngajawab. Illa mustamil khatibi angin wong ngarungu ing khutbah. Kecuali bila manu keur ngaringe khutbah teu sunat dibere salam tapi wajib kudu dijawabna nya. Jangan jelema nu ngadengkeun khutbah kecualian ini kan bal yukrahu baita den makruhakeun apa aradu ngajawab salam di qadil hajati kana wong keur kiih ngising wal jami'i lan wong keur jima wal mustanji lan wong keur ngisang wa yusanu lan sunat irad lil akili kare wong keur mangan lain kanat lan sanajan ana paluk matu huapan iku pipihi ing dalam bahame akil namun dieu kaw ya jadi jelema anu keur ngising teu wajib ngajawab salam karena makruh dibere salamna ge jelema anu keur jima jelema anu keur ngisang nya kitu dina keur dahar yusanu dan sunatakan apa assalamu alaihi apa assalamu salam alaihi ingatase akil badal bal ing dalam sasana nolong wa qabla wa luqmatilan ing dalam sadunge nuna kuapan bipihi ing dalam bahami akil wayal jamuran wajibin akil apa radu ngajawab jadi tadi jeung keur minum keur dahar maksudna keur ngahuapkeun kadaharan eta teh sunat dibere salam daw teu wajib ngajawab salam nage baik teh sunat tapi lamun geus beres mah gaya mana na tuluy diteleg sampai ngahuapkeun gaya man kadua eta mah leuwih sunat dibere salam maka wajib ngajawabna oge wayusan ulan den sunatakeun faradu ngajawab salam liman kada wong teu hamam ikan tetep ing dalam WC wa mulibin lan kali wong maca talbiyah sampai Allah dilabdi kalawan lapar jelema nu keur di WC dibaca dia bacaan salam assalamualaikum waalaikumsalam wajib eta kudu dijawab itu keur ngising mah kita di jelema nu keur maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik keur hajian eta ge wajib dijawab sunat kunaon karena makruh salam ka jero WC nya makruh yang maca salam ka jelema nu keur cicing di jero WC atawa ka jelema nu keur katungkul maca talbiyah keur sibuk bahasa urang namanya sibuk ibadah wali musallin lan kada wong salat wal muadzinin lan kada wong adzan wa muqimin lan kada wong iqamat mengqamat bil isyarati kalawan isyarah jadi tadi kitu sunat mere salam ka jelema anu keur di WC anu keur maca talbiyah tapi sunat dijawab wong dibere salam yang kedua jelema anu keur salat teu sunat dibere salam tapi lamun dibere salam sunat ngajawab deui wajib mah teu ku isyarah nya ku ungeuk kata kunaon ku isyarah ku sirah atawa ku leungeun wa illa lamun ora nono bil isyarah
wadal pirogi mangka ngajawab kelawan lapan ing dalam sausana wus tutup beres salat atau beres adannya. Aya il qarubat tegese lamun para kapal paslu pamisah. Wala yajibulan ana wajib yarad alaihi min atase kabeh. Kunaon jelema nu dikeun maca salat keur salat dibek salat dibere salam karena lamun ngajawab jelema nu keur salat kalapan waalaikumsalam eta batal salatna kalapan waalaikumsalam batal salatna karena aya makna hitob dina pembatalan salat lamun aya makna hitob seperti kum mangka batal salatna lamun apal haramna. Tapi lamun bodoh mah atawa lamun lapar wali salam tanpa domir mukhotom domir naku domir goib maka itu batal eta mah itu domir goib wali salam. Wayusan ulang dan sunatakeun indah talaki kalau mereka ketemu opo salam musogirin maca salam wong cilik ala kabirin ngatasi wong tua wa masinan wong lumaku ala wakipin ngatasi wong cicing warokibin lan wong tumpak alaihi ngatasi kabeh ngatasi masin wakip wa qolilina lan wong cilik kabeh ala kasirina ngatasi wong akekah. Kita matelakeun eno kape jauh apa sih? Mungkin bersiap muslim menjawab salam tiada kan. Bocah atau jemaah edan atau jemaah mabok atau waktu bermacam Quran masa doa masa zikir. Yajibu alaihi itu wajib di sunat. Wajib ngajawab abang salamnya tim bocah itu jam jelema ukur maca Quran maca doa maca zikir ya ukur nunutan ukur sare ukur hukuman wajib ngajawab karena kerkatumpul ke ibadah bersih walayadi baiklah sunat ya. Jadi sunat salam teh nyeleutik kanu gede. Nuleumpang kanu keur cicing bisi jalan. Nu tumpah kakabehan nya ieu. Nu saeutik kanu lowaan sunat salam teh. Kumaha lamun sabalikna henteu makruh eta, tapi hilaful aula. Ari makruh mah henteu sabalikna. Nu gede mah salam teh leutik, teu makruh. Mun hilaful aula. Hilaful aula min jumlatil qaumi. Kebesaran hilaful aula dan jumlahan berkatut kene. Bahwa itu tawi kira itu pira-pira faidah. Wahana dohri latut tawi ngamurukungkungkeun tongong dalam artian ruku ieu nya. Ruku iku makruh makruh.
kemarin kita telakeun ieu teh muru kungkungnya eh dodokyokan bahasa urang. Kemarin kita telakeun makro sote lamun teu ngamaksud ngagungkeun ka makhluk saperti ngagung ka Allah Ta'ala. Ari kuruku mah karena aya adat istiadatnya, penghormatan rakyat kerajaan. Ngan teu ai coba nalika sapa kasiruna ulama ake iku haramun haram. Dokyok-dokyokan teh nya. Dokyok ruku ai sujud mah da sanajan teu maksud ngagungkeun geus haram. Wa ta musaya fata sapa An-Nawawi Imam Nawawi bikarahatul inhinai kalawan makruh muru kungkung. Kalawan makruh muru kungkung biroksi kalawan sirah. Ngumurkeun sirahnya kahana eta makruh hukumanna. Watak dibina wiroksi lan nyium saumpamane sirah. Au yadin atawa tangan au rijlin atawa suku. Imam Nawawi makruh eta kabehnya. Ngumpulkeun sirah, nyium leungeun, nyium suku. Komodo ieu muru kumum atawa nyium karena dunya batur mah dicengal batur beunghar ieu suntangan. Karena kabeungharan atawa karena kagagahan atawa karena pangkat pejabatna. Makruh eta hukumanana. Kita bab muru kungkung lain bab sujud mah geus haram teu maksud ngagungkeun oge. Atau bisa jadi ya teh ngomongkeun makruh bisa jadi teu maksud ngagungkeun. Ngomongkeun haram bisa jadi lamun maksud ngagungkeun seperti ngagungkeun Allah Ta'ala dina ruku. Lasiman sumawana linawi konit kadue saumpamane wong sugih hadis kana hadis. Man utawi sapa ikut tawa doa DPD tawa hanap aswar yasin man digoni yen kare wong sugih dahaba mangka ilang opo suruh sadinihi 2/3 agama iman. Suruh sadinihi nya itu 2/3. Karena aya hadis jalma nu DPD karena kabeungharan batur maka bakal leungit 2/3 agamana. Nyesa hiji pertelu itu bisa ngaraksa leungit kabeh jadi kafir teh gitu. Ngan ieu wayunda bulan dan sunatakeun apa dalika kana inhina jeung takbir. Linah bisolahin karena saumpamane kasolehan au ilmin atawa ilmune au syarfin atawa kamulyaane ngan disunatkeun kudu nyium leungeun jeung nyium suku atawa muru kungkung teh aku sirah atawa dodokyokan lamun ieu nu dihormatna adalah jalma anu soleh dimulyakeun kasolehanana ilmuna atawa jalma mulya dina juhud jeung warona. Di anak Aba Ubaidah karena satunya Abu Ubaidah iku qobbalan nyium di Aba Ubaidah yada Umar ing tangan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dalilna eta bab nyium tangan eta. Ngan lamun nyium na make syahwat nyium leungeun eta haram hukumanna teh. Seperti dina nyium ngagungkeun seperti ngagungkeun Allah Ta'ala sarua nyium leungeun arek ruku arek ngantungkulkeun sirah eta teh haram hukumanana. Ayusan ulan dan sunatakeun apa alqiyamu ngadegriman kana wong tihi kang ikut ing dalam man padilatun dohiratun utawi kaunggulan kang dohir. Minah bisolahin bayani sabtu supamane kasolehane au ilmin atawa ilmune au wiladatin atawa pangkat bapak ibu wilayatin atau pangkat nguruse masubatin kanggen barengan disianatin kalawan ngaraksa.
yang disunatkeun teh nangtung ngungkul. Sunatkeun kudu nangtung lamun daratan jelema soleh, jelema nu berilmu, inung bapa, termasuk wali. Wali di dieu teh adalah pangkat wilayah pamarentah anu adil sok ngaraksa karakyatna, sok ngaraksakan agamana teu pasek teu dolim ieu. Kala ngandika sapa Ibnu Abdus Salam auliman atawa kaderong yurja kang den arab-arab apa khairuhu kabagusan eman au yuhsya atawa kana pikawadi apa syarruhu kalaane eman walau kafiron lan sanajan iku wong kafir usia kang den pikawadi kang den pikawadi atawa khosia kang wadi yasi wong minu saking kafir dororon adiman ing kamadaratan kang gede. Lima bab nangtung gimana? Waya rumulan haram ala rajuli ngatasé lanang apa ayu hibba yang tadaman. Ya si rajul kiamahum ing nangtunge kabeh lahu kalwe rajul. Haram hiji lalaki hayang dimulyakeun ku batur, pomo hayang nangtung mah mudatna. Hayang dicium leungeun, hayang dicium hulu. Wah, eta mah makruh hayang didokyokan. Eta haram hukumanna nawa. Lamun boga kahayang sampatikeun kitu. Kudu nage kahayang mateng hayang dimulyakeun ku jelema, leutik mulya na jelema mah ngadeukeutkeun kana kufur jeung musyrik mungkin dimulyakeun ku Allah Taala. Otomatis kabeh makhluk-makhluk Allah Taala bakal nuju ngamulyakeun. Wa yusanulan den sunatakeun apa taklibu apa takbilu qadini nyium wong tumeka min saparing saking nyaba wa mu'ana qatu lan ngarangkule qadil itba'i kana anut ing nabi itulah mensajenis namun aya batu datang di pangnyabaan sunat kudu dirangkul jeung sunat kudu dicium cium sirahna, yang dicium bibir lain pak, cium sirah, karang. Lamun sajenis, ya tadi jeung awewe mah ulah, sajenis cilaka tuh. Kalau mau aplikasi dirangkul atau kapkas ke mana, bahaya. Lamun sajenis atau mahram, karena anu kakanjeung Nabi. Katasmiti atisin kaya sunat maca tasmit ing wong bersin maca tasmit maca yarhamukallah ini kajul manu bersin baligin kangus balik amida kangus muji ya atis Allah Ta'ala Yarhamukallahu kalau lapan yarhamukallah au rahimakumullah atau lapan rahimakumullah wasagirin mumayyidin dan kadue bocah kang mustamid hamida kang muji dia sogir Allah binahli aslahakallahu kalau sopan lapan aslahakallah maca tasmid apa yarhamukallah atau rahimakumullah jadi sunatkeun deui seperti sunat pemimpian salam sunat itu gimana ngancep madhab ngancep samadhab ngancep ashabu maliki cek golongan imam maliki mah yang ngomongkeun wajib maca tasmid teh sebagian minasa golongan bangsa Imam Malik ya wajib maca tasmid. Kitu sote aya syarat ngalamun bersihna hiji jelema baleg anu kaduana muji ka Allah Taala maca alhamdulillah. Bersihna maca alhamdulillah. Kumaha lamun anu bersihna teh budak leutik anu geus tami muji ka Allah Taala mangka sunat dijawabna teh lain ku yarhamukallah. Tapi kulapat aslahaka Allah muga nyageurkeun muga maturkeun muga nyolehkeun Allah ka anjeun hei budak katanya
Ayah hadisna innallaha yuhibbul atosa wa yakrahu tasauba. Allah taala eta resep, Allah taala ka jelema nu bersin, maka kudu loba bersin. Jadi jelema anu keur loba bersin kada kudu dikaresep Allah taala. Tinggal kering sudahnya. Makruh wae. Allah taala ngewa kana wae. Lah, tak ditutupan gini wae. Udah wae teh tabiat jelema euy. Atuh geus dahar wareg teh sare kurang kuno ka dituna. Wae. Mata sunat ditutupan ge kuleungan kenca kitu nya ketika heula. Painau mangka satone tasmir iku sunatun sunat al-kifayah tinggal sekifayah sunat kifayah. Insami alam ngarumu sapa jamaatun wong akeh. Wa sunatu ainin lan iku sunat ain. Insami alam ngarumu sapa wahidun wong sawi. Ida hamidah tatkala muji Allah yang Allah sapa atisul mumayyiju. Wong bersin kang mustamid akibat atau sihi yang dalam miring-miring bersihnya atis. Ya lam yatakhallal kalau yang ta'ala maka sela-sela bainahuma ing dalam antarane atau selan hamdalah apa kauku saktatin tanakusin sadukureun pepes sanapasan aw ayyin atawa sareng hapan. Fainahu maka satune atis iku yusana dan sunatakeun lau kadoy atis apa aya kula yang tanam di ka atis akibahu ing dalam ngiring-ngiringane atos ing lapan alhamdulillah wa afdalu lan kang lebih utama minus saking atis iku alhamdulillahirabbil alamin. Alus namanya alhamdulillah itu. Alus nama alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu lan kang lebih unggul minhu saking atis iku alhamdulillahi ala kulli halin. Malahan aya nu disunatkeun deui dina hadis mah. Cek hadis sahaja manu bersih nu macan ngiring-ngiring sanggeus bersih lapan. Alhamdulillah Allahumma rzuqni malan yakfini wa baitan ya'wini wa qad ala akhri wa dini wa akifani syarra man yu'addini. Mangka bakal mere Allah taala kana pamentana. Dijabah ku Allah pamentana. Maka kudu diambil kesempatan jangan doa eta keur bersin teh wa. Alhamdulillah muga Gusti sing ngabeunghar ke abdi. Karena beunghar teh itu teh wa. Karena itu beunghar hate eta beunghar duit teh wa. Kudu wiri dan bulat pelet atau mentate pengadawan bersin we sing ngadoa di Allah si anu sing bogoh baca alhamdulillah we alhamdulillah ngadoa we di dinya teh dijabah kan dengan syarat baca alhamdulillahnya kudu alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillah ya Allah marzuqni malan jafini wa baitan ya'wini wa qad ala akli wa dini wa akifani sarra ma yu'addini. Mudah-mudahan dari si anu sing bogoheun. Amin. Mudah-mudahan beres. Teu kudu ngawirid duaan ketika saminggu. Teu ngeuleuh makanan poe wa. Daguan yang bersin babari. Kari ngasakan cabe wa. Belum eta goreng-goreng. Wa rajalan kajaba bi qauli kawan qal insun laqad hamidallah hamidah kang muji teh atis Allah ing Allah. Sapa man wong
lam yahmadu kang orang muji ya si man manggil apis ing Allah akibat dalam ngiring-ngiringi atos palayu sana mangkal dan sunatakan apa tasmi itu maca tasmi lahu kadue apis kali eman. Jadi jelema anu teu muji mah teu sunat dibere tasmid katanya. Kain sakala mangkala mamang ya si uang kola mangkanan di kaya si uang memang si anu teh maca tahmid eta kan teu nya memang maka kudu maca tasmid na kulapan jarhamu Allah kola mangkanan di kaya man ing lapan jarhamu Allah man hamidahu beda deui ya kalau lain yarhamukallahu tuh yarhamullahu man hamidahu wa yusanu lan den sunatakeun apa tadkiruhu mekalingan ya si wong alhamdu sajelema nu bersin ya tahmid bersin alhamdulillah bejaan itu bersin teh lah sunat bere pekaling wa inda tawalil atau silan ing dalam nalika nuli-nuli bersin yusamituhu mangka kudu maca tasmid suang ing atis lisalasin kadue kang telu. Jadi lamun bersina tuluy-tuluy, maca alhamdulillah tuluy-tuluy. Bersin alhamdulillah, bersin alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Kaopat kalina bersin. Ieu maca tasmid nate kudu jam 3 bersin. Sumaya umangka kali-kali sunat ngadoa kena si uang lahu kadue atis bisipa ikalawan cager. Pas bersin kaopat mah sing cager atau mudah-mudahan saya sing cager dina penyakit sales bate euy. Ai geus leuwih ti 3 kali mah eta mah gering, Sales mah cenanya. Wa yusiru lan sunatnya mah arekeun bihi kalawan tasmid sapal musoli wong salat. Maksudna teh ngalaweunkeun nepi ka ulah kadengen ku batur maca tasmid jeung maca tahmid lain. Maca tahmidna berkuku hate. Cek saha ieu cek madhab Imam Maliki ku hate. Atawa itu tahmid teh terkenal cek madhab Imam Maliki we. Tapi cek madhab Syafi'i mah disunatkeun bersin ke waktu salat kudu maca tahmidna lalaweunan sunat. Isror lalaweunan. Wa yahmadu lan sunat muji maca tahmid ya si wong binafsihi ing dalam hatene wong ing kana lamun ana ya si wong ku masbulan kangge tungkulakeun dinahwi baulin kalawan saumpamane kiih au jima'in atawa jima lamun keur kiih bersin atawa keur ngising bersin disunatkeun maca tahmidna ku hate. Ayustara tulan den syaratakeun apa rafun narikeun sora dikulin kalawan saban-saban sawiji tahmid lan tasmid besu yasma'u kalawan sakeke ngarungu ing sapa sahibu sahabat ekul. Jadi disyaratkeun pikeun sunatna maca tasmid jeung sunatna maca tasmid kudu ngadenge jelema nu rek maca tasmid kana maca tahmidna jelema bersin terus sarua sabalikna. Sisrik ngadeng wa yusan nulandeng sunatakeun bil atisi kadue wong bersin apa watu saein nunasa wiji-wiji ala wajhi ngatasé wajahe atis wahafdu sautihi lan ngalaweunkeun sorane atis ma'am kana hujram salgene kongan atis ing hafdu.
Ya jelema bersin, jelema bersin. Sunat kuduna leungeun dina wajah atau sorban. Dina beungeut lain dina baham, lain mah. Urang mah sasak bersih teh, oh, ora bisa bersih video. Meho euy. Padahal sunatna ditunana teh dina wajah, dina wajah. Mun tina tupanon gitu. Ai wajah mah termasuk irung jeung baham oge wa. Yang urang mah adatna sok nate dina baham atau dina irung da bisa irung video. Sawa itu termasuk wajah ya. Eta sunat tuh mana nalika bersin. Nya kitu di kudu sunat tuh dipengkek bersin teh tong tarik teuing, tong dihajak ka jepret. Kudu dilaunkeun wa dipengkek ditahan nya sakawasana. Karena naon? Karena ayah hadis Kanjeng Rasul, innallaha yakrahu raqasau tibitasa ubi wa atau si Allah taala teh ngewa kanjelema nu sok nalikeun sora ku heulai jeung bersin. Bersin teh dipikaresep ka Allah taala tarik teuing mah jadi hiji teh Allah taala teh ngewa. Kudu dipangke. Begitu Allah taala. Wa ijabatu musammitihi lan sunat ngajawab indong maca tasnit ing atis binah wiyadikumullahu kalau semetra wiyadikumullah wa yuslihu balakum au yaghfirullahu wa ta'ala yaghfirullahu lakum bil amri kana ana parenta bihi kalawan lapan. Jadi ayat 2 gitu. Jangan jawab jelema nu maca tasmiyah teh. Si jelema bersih kudu dijawab deui sunatna. Lapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Atau lapan yaghfirullahu lakum. Wa yusanulan den sunatakeun lil mutasaidi kada wong heuai. Oporadu tasaubi nolak heuai. Tokotahu kalawan sakawasane sakuate atau kalawan sakuate mutasaid. Lamun heuai kudu dipangkek pisan ieu mah nya sakawasana. Sunat hukumanna. Nya kitu deui kudu wasatrupihi. Oh wasatrupihi. Lan sunat apa nutupan baham yang mutasaid. Saya mah sunat ditutupan. Walau fi sholati lan sanajan ing dalam jero salat dia dihil yusra kalawan tangan kang kiri ditahan heuaina ku leungeun di bahamna ieu ditahan. Wa yusanu lan den sunatakeun apa ijabatud da'i ngajawab wong ngajak wong ngagero bila baika kalau lapan labaika lamun aya jelema ngagero lapan labaika wa sya'dai labaika na ketika bagjaan kaula ketemu jeung anjeun labaika wa sya'daika lan ketika kebahagiaan yang pola pangundang anjeun labaika wa sya'daika lan ketika bahagiaan ketemu anjeun sunat kudu dijawab kulapan marhaban marhaba jadi marhaba kan gitu lamun anu papangi euy labaika wa sya'daik marhaban marhaba ya marhaba kayak gitu. Sapatrikeun sunat ngajawab mere ngaduakeun ka jelema nu geus mereka bagusan kadang-kadang kulapan jazakallahu khairan atawa kulapan habadakallah aya 2. Amun jelema mereka bagusan ka urang mere duit mere sodako mantuan atawa nulungan kudu dijawab eta kulapan jazakallahu khairan atawa kulapan habadakallah. Sunatan saya tadi kita bicara balik dari yang makan bagi hasil ya
Wal jihadu lan utawi jihad perang ku fardu kifayatin fardu kifayah. Ala kulli muslimin ing atase sahabat-sahabat wong Islam bang mukalifin kang balik berakal. Aya baligin tegese kang balik akilin kang duwe akal yok il kolami karena diangkat kolam loh mahfud an goyarihi ado saking balik akil. Jadi maksudna teh diangkat kolam teh dituliskeun amalna ari jelema anu teu balik teu berakal mah. Dakarin kang lanang lindopil mar'ati kana lemah wadon anhu saking jihan goliban ing dalam kaprah-kaprah. Ieu teh matelakeun syarat sah perang. Jadi pikir ngagugurkeun fardu kifayah perangna kudu mukalaf kudu lalaki. Karena awe malemah terkaitkeun syarat dina ngagugurkeun kafarduan perang. Kuring kan merdeka pala yajibu maka wajib jihad ala birokin ingatase kang duwe sifat abil. Walau mukataban sanajan iku abid mukatabah muwa'adon nan iku abid mubaad. Wain adana lan sanajan ngidina law kadoe kadoe abid sapa sayyiduhu Gusti neraka. Dinaksihi karena kurangnya ieu roh. Jadi merdeka teh kana ya sifat kurangnya ta sifat mamluk nanya sifat perabidana. Mustatiun kang kawasa lakukan we jihad. Kang mustatiun kang kawasa lakukan we jihad. Salahun kang duwe senjata. Kegunaan malin salahun sulahun kang duwe senjata. Jadi termasuk syarat jihad teh kudu kawasa perang kumaha jelema teh kawasa seperti buntung leungeun eueuh leungeunna atawa sukuan atawa buta atawa teu aya eueuh aya teh eueuh atawa lumpuh ramo-ramo tanganna nu penting atawa pincang nu pertela atawa gering maka eta mah teu disyaratkeun jihad. Atawa teu boga biaya jang perangna atawa teu boga tumpakan pikeun nyawa perang jarakna di jauh meunang sosokan saya dina bab haji wae. Jadi arek kana jihad mah seperti rek kahajian ibarat syaratna aya syarat kawasaan. Jadi itu bahwa hijul baiti manistatoa ari ieu mah wal jihadu fisabilillahi manistatoa. Jadi aya syarat kawasaan kudu make duit sarua perang ya Pak. Aya rasaan perang tuh make duit. Malahan lain ukuran cager jeung duit unggul dusulahin kudu boga senjata. Ieu mah miluan perang teh nyetona naon. Bari batur nyalakan bedil balaradang teh. Wah edan. Eta termasuk syarat deui. Meureun kudu boga bedil ari kitu mah atuh panah-panah we teu laku aya panah we. Ari batur masa kali nu bedil teh bledung 30 modal aya urang ku panah teu kena-kena hiji. Kudu boga panah dewa eta mah we. Cenah hidup sorangan terusnya. Pala yajibu mangkana wajib jihad wiri mustatiin ingat tase wong orangna kawasa kaaktoin kaya wong buntung tangan kawasit wa amalan wong buta wa pakidin dan wong sepi wa pakidin ma'adom ni asobi iyadi kalau wong sepi penting-pentingnya pil-pil ramu-ramu tangannya uang wa man ingat tase uang teu wajib teh nya bihi kang iku dalam man arjunul bayyin kay pincang kang pertela. Jadi pun jelema pincang banget ek perang hari kumaha leumpah
au maradun atawa lara atawa au mari dina tawi ngatasé wong lara ta'addo makang gede apa masakatuhu masakate mari wa ka'adimi mu'anin dan kaya orang no biaya pira-pira biaya yang perang wa mar kambing dan orang tutumpakan bisa kali koji ing dalamnya bawa ngosor salat rek perang padilun kang leuwih apa dalika kono-kono mu'an mu'animan an mu'natiman saking biaya uang kal jamu kang wajib ing uang apa mu'natuhu ngabiayaane eman kama pil haji kaya kang tumetek ing dalam babah haji wala alamanan orang wajib ing atase uang laisa kang ana lahu iku dimilikan we eman apa silahun sanjata di anna adama dalika kana satune wong ora ana sila iku lanusrota kang ora lanusrota ana bisa nulungan iku maujud bihi kalawan haji kumaha bisa nulungan babaturan jelema teu boga sanjata tuh tadi. Wa harumalan haram il jihad ala madini ing atase wong duwe hutang musirin kang sugih alaihi ing atase musirin kang sugih alaihi kang iku ing dalam madin dayanun halun utawi hutang kang kudu kontan lam yuwakil kang ana ngawakilkeun jasi madin man iku wong yakdi kang mayar siman anhu saking madin min malihi saking hartane madin al hadir kang hadir apa saparuhnya bali jihadin kadue jihad wa ghairi lan jihad ya haramnya bajulman boga hutang samuk maya bari hutangna kontan kudu dibayar di tempo jadi lamun nganyu kawarung urang boga jang mayar eta haramnya banyak ada sanajannya mau jihad sanajannya haji sanajannya ibadah lamun teu ngawakil ka jelema ka batur kita pamayarkeun dina harta manihanana nu hadir wa in qasuro lan sanajan cendak utawa parek ieu sapar sanajan deukeut nyabana kurang ti lakon ngosor salat wa ilam yakun lan sanajan ana ieu sapar iku mukhawafan kang den pikawedi bukan atawa sanajan ana ieu sapar iku ditolabi ilmin kana murih ilmu di ayatan kana ngaraksali hak ghairi kana hak wong liya wong ngahutangkeun sanajan nyabana nyangan ilmu jadi urang teh nyangan ilmu teh kunaon hese urang ilmu teh hutang jadi bayar halangan ku hutang nu pamayarkeun deui halangan ku hutang karena ketika orang boga di hutang sanajan 10.000 orang boga 100.000 wajib dibayar eta kumaha boga di 2.000 wajib dibayar ke 2.000 urang manyaba ngosong we dirain kana lamun boga kene duit salagi boga kene jang mayar eta ngaranna musyir kene nya jelema nu sanggup mayar wa min sama lan saking kana panggonan jaa tumeka hadis di Muslim ini dalam hadis Muslim sedina hadis Muslim al-qatlu utawi maut fisabilillah dalam jihad sabilillah itu yukafiru ngaparatan dia qatlu kula sayin ing saban-saban dosa ilandaina an hutang ari maut fisabilillah eta ngaparatan kana sakabeh dosana kecuali hutang Pak hutang mah kamana-mana jadi hutang we para piti ka akhirat